dosa anu tia kedah ditobatan Gusti Allah teh nyata dosa anu berkaitan sareng hakullah. Ya. Naon dosa anu berkaitan sareng hakullah? Parentah di Gusti Allah. Cek Allah teh anjeun kudu salat. Gusti hoream salat teh. Nah, berarti teu ngalaksanakeun parentah Allah. Kumaha cenah? Balik heula kudu naon? Kudu ngalaksanakeun salat. Namawi dina salat mah di mana urang teu ngalaksanakeun salat saatos urang balik maka urang wajib ngodok salat. Bahkan upami teh mah urang masih aya keneh kodoaneun salat maka teu kengeng ngalaksanakeun salat sunat. Ari salat sunat dipigawe ari kodok teu wajib kodok mah pahala lageung keneh salat kodok daripada salat sunat. Eta hakullah moal dihampura jalmi nu teu ngalaksanakeun salat. Kajabi tobat, nya tobatna migawe salat. Jeung ari salat mah teu aya halangna. Kajabi ped teh nya eta ka istri hungkul. Nu teu damang wajib salat. Anu sibuk wajib salat. Keur damel wajib salat, kemudian keur nyalse teu aya halanganana. Sepanjang hirup urang tos balik aya kewajiban urang midamel salat. Kumaha cenah pami teh mah ayeuna urang teh tos pikun. Ana kewajiban keneh pan hirup keneh pikun oge. Wajib naon? Salat ka jalmi anu pikun oge. Ka mana cenah anu pikun mah teu apal kana waktu, wartosan ku urang waktuna. Teu bisa bapacana papatahan ku urang teh. Sepanjang aya nyawaan eta jalmi wajib ngalaksanakeun salat. Nyeta teu apaleun nu pikun mah dorakana ka saha? Kanu hideng. Ibu gaduh rama gaduh aki eta. Atanapi ibu tos teu emut tos pikun teu salat diantepkeun we teu salat. Si mama moal doraka da puguh pikun saha anu sehat eta nu doraka mah keluargana nu doraka mah. Upami kapungkur mah sepuh ngantep budak, ena budak ngantep sepuh. Di mana budak ngantep sepuh anu pikun henteu dibimbing salat doraka. Sami jeung di mana sepuh ngantep budak teu dititah salat. Ya.